Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Amma ba'du. Urang Fatihah sedaja ngaos kana kitab khusus kanu ngarang ieu kitab laqad Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi wa qarabatihi wa khilafati wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahbihi radhiyallahu anhum khususan ila al-Syekh wa Muhammad Rasulullah nafa'ana Allah bi barakatil ulum wa asrarihi wa anwarihi fi dini wa dunya wal akhirah syawalillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil orang ngawitan ngawas kitab karangan Al-Mukarram Asy-Syaikh Kiai Haji Raden Muhammad Hasan Basri bin Abdillah anu ieu kitab dinamian Fawaidul Ilmiyah wa Nataijul Fikriyah anu hartosna pirang-pirang faidah bangsa ilmu jeung pirang-pirang berhasilan bangsa pikiran. Latar belakangna berbadas asieun kitab karena memang dari beberapa catatan seueur kitab-kitab karangan atanapi karya hasil anggitanana guru urang sararea khususna anu di Cijeruk anu kuburanana di area majlis. Namun memang tidak banyak tersebar di perpustakaan anu aya di Indonesia. Sapalihna oge ieu kenging anu eueuh di Mesir. Tapi karena memang kondisi ayeuna mah geus serba online canggih dalam bentuk PDF itu sudah banyak tersebar luas di media sosial. Di antawisna kitab ieu oge kitab-kitab anu sanesna anu alhamdulillah karena memang background pendidikan atanapi masantren baheula di Cijeruk ya sim pribados ngawitan hayang kenging pisan kabarokahan di Mama Sepuh, kabarokahan tina ilmuna, kabarokahan tina maunahna anu mana kacida masyhurna mantena kapungkur sepulang perjalanan dari Betawi baheula disebutna atanapi aya nama Jakarta terjadi sebuah dialog atau aya nama disebutna debat mujadalah, tapi ulama kapungkur mah bahasa mudzakarah jadi adu argumentasi terkait dengan masalah keyakinan atanapi akidah anu secara endingna pertemuan atanapi obrolan sepanjang dina lebet kareta tidak tuntas anu mana dituntaskeunana setelah atas tiba di Cijeruk
hanya detail waktuna, apakah hari itu atau setelah beberapa hari. Nanti beribadah sebelum mendapatkan informasi dari beberapa sumber. Selanjutnya pertemuan tersebut, obrolan tersebut, mudzakarah tersebut, tukar pikiran tersebut berlanjut di Curug. Anu hasilna sakumaha masyhur riwayat bahwa di jero kalapa aya laukan nyaeta lauk emas teh. Saha anu mengalami atanapi orangna atanapi pribadina anu melakukan atau mudzakarah atau berdebat dengan pendeta tersebut, nyaeta seorang ulama anu dalam usia atau naonnya cek urang saumuranana sareng Mama Gentur, sausiana bahkan mungkin agak lebih tua sareng Mama Gentur Cianjur. Karena didirikan anak pondok pesantren Cicurug teh sekitar tahun 1870-an. Jadi sekitar kolot tahun 1870-an. Mama Hasan Basri wafatna tahun 1848. Memang teu aya sumber anu bisa memastikan bahwa kelahiran Mama Hasan Basri tahun sekian. Termasuk dari silsilah keturunan anak generasi ka-4, generasi ka-3 oge, bahkan di naba tulisan oge di makomna teu aya tulisan lahirna atau tanggal, bulan, tahun kelahiran. Hanya tercatat di naba tulisan tahun wafat, tanggal 8 November 1948. Eta riwayat sepintas, riwayat singkat Mama Hasan Basri bin Abdullah anu ngaguruna sakabeh guru para habaib, sakabeh ulama anu aya di Indonesia, yaitu Mufti Betawi saha Habib Usman bin Yahya anu luar biasa di Keramat di Jatinegara makamna. Mudah-mudahan orang biasa ziarah makbarona khususnya Habib Usman bin Yahya anu aya di Jakarta. Para jamaah rahimakumullah, salah satu hasil karya Mama Hasan Basri selain daripada kumpulan kitab hadis anu dikumpulkan Mama Hasan Basri dina kitab hadisna hilap nami judul kitabna dan tebaana sakit itu murni diterjemah hasil dari buah pemikiran mantra. Nah, pohana sakit itu karena kita tahu sosok beliau adalah sosok ulama yang masyhur dan menggunakan cida barokahna orang insya Allah dina kawitan mulia dan memang ngerasa terpanggil untuk menyampaikan hasil buah pikiran al-maghfurlah Syekh Mama Hasan Basri bin Abdullah anu mudah-mudahan biasa manfaat oke kanggo beribadah umum kanggo urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Ieu kitab dingaranan Fawaidul Ilmiyah wa Nataijul Fikriyah anu hartosna pirang-pirang faedah anu bangsa ilmu jeung pirang-pirang perhasilan anu bangsa pikiran. Diatur ieu kitab ku Jisim Puri saurna. Saha Jisim Puri teh? Mantenang ngangkeun ku anjeun sebagai anu pangdoifna jalma. Naon doif? Anu panglemahna jalma. Ieu angkeunna seorang ulama. Masih keneh ngaku doif, masih keneh ngaku lemah. Jeung pangcupet-cupetna manusia, oge jeung pangbodo-bodona hamba. Luar biasa ya. Anu
jenenganana Muhammad Hasan Basri bin Abdillah. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil mu'minina wal mu'minat. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala ngahapura ka jisim kuring sareng kapun indung bapa jisim kuring saur mantena. Sareng kasadayana mukmin lalaki mukmin istri. Jadi insyaallah urang oge kalebet kaduakeun. Nyaeta diatur ieu kitab teh nganggo hiji muqaddimah. Non muqaddimah teh pembukaan jeung pirang-pirang bab oge jeung khatimah penutup tina ieu kitab. Cara sakumaha engke buktina dipayun insyaallah la haula wala quwata illa billah. Al muqaddimah urang masuk kana susunan anu awal nyaeta diawali ku muqaddimah. Dina ieu muqaddimah terangkeun dina pembukaan dina awalanana terangkeun masalah uluhiyat. Naon uluhiyat teh? Kapangeranan ceuk urang. Lamun ceuk bahasa beh ieu mah tentang ketuhanan. Sareng nabawiyat kanabian sareng diniyat ka agama. Jadi dina ieu muqaddimah itu nerangkeun masalah uluhiyat ketuhanan, nabawiyat kenabian, terus diniyat keagamaan. Naon uluhiyat teh hartosna? Uluhiyat teh hartosna naon anu tadi disebutkeun tentang ketuhanan. Bahkan dina salah satu buku aya dengan pokok pengarang dengan di Eropa di Barat ada buku tentang filsafat ketuhanan. Ketika ini can mangi itu bukuna karena menang seutik-seutik. Kapangeranan naon hartosna cenah uluhiyat. Nama mah henteu langsung menurut pendapat pribadi, tapi langsung nukil karena pendapatna ulama mutaqaddimin. Mungguh ulama mutaqaddimin, ulama mutaqaddimin teh ulama-ulama yang hidup jauh gitunya sebelum ulama-ulama anu ayeuna aya. Karena ulama mutaqaddimin itu tabi'in, golongan tabi'in, atba'ut tabi'in tabi'in. Terus para ulama mutaqaddimin itu ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, salafus saleh itu termasuk. Nah, menukil atau urang mah nya mensidir. Urang mah nukil teh naon nya bahasa urang. Naonnya lain mencatut ya. Tapi mengambil referensi lah gitu, mengambil referensi dari pendapatna ulama mutaqaddimin. Anu hartosna uluhiyat teh wujubul wujud wastihqaqul ibadah. Non hartosna artina wujubul wujud wastihqaqul ibadah. Hartosna wajib ayana jeung ngahak diibadahan. Wajib ayana jeung ngahak diibadahan. Uluhiyat ketuhanan ieu secara umum. Wajib ayana jeung ngahak diibadahan. Nah, itu menurut pendapat ulama mutaqaddimin. Ada ulama mutaqaddimin karena terserang sekitar 300 tahun kemudian muncul ulama akhir setelah ulama mutaqaddimin sekitar 300 tahun kemudian disebutnya ulama mutaakhirin. Lamun ayeuna mah ulama lebih ka dieu
ieu modern itu lebih modern mutaakhirin. Kumaha cenah bogoh ulama mutaakhirin mah hartosna tina uluhiyah teh nyaeta istignaul ilah an kulli ma siwa. Naon istigna teh sugih teh hartosna teu butuhna al ilah sa al ilah teh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang ketika orang nyebatkeun kana asma Allah aya la ilaha illallah ada nabi Allah tadi disebutna nama liatna asma lain disebutna al ilah terus Allah banyak gitu ayat 80 salapan asmaul husna. Istignaul ilah an kulli ma siwa. Jadi sugihna pangeran Allah subhanahu wa ta'ala an kulli ma siwa tinu liyana. Jadi Gusti Allah sugih di dieu mah teu butuh tinu liyana, teu butuh anu ngabantuan, teu butuh anu sagala rupa. Gusti Allah teu butuh anu sejen. Terus waftiqaru kulli ma adahu ilaih, tapi sabalikna selain daripada Gusti Allah, selain daripada zatna Allah eta butuh iftiqaru kulli ma adahu ilaih. Kabeh butuh ka Gusti Allah. Sebab sadayana anu ngadamel nyiptakeun alam semesta dimimiti anu pangleutik-leutikna nepikeun ka anu panggede-gedena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anu ngaturna. Dimimiti anu kumolit di langit atanapi nu kumarayam di jagat bertala, anu kumolit di langit, anu kumalayam di awang-awang, sadayana butuh ka Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang sebagai manusia anu teu ada daya teu aya upaya kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ieu makna daripada uluhiyat menurut dua kelompok ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Nah, selanjutnya anu kasifatan. Ya, anu kasifatan ku uluhiyah. Nah, uluhiyah itu tentang ketuhanan. Anu kasifatan ku uluhiyah di dieu anu kumaha jeung saha? Ya tentu teu aya deui anu kasifatan ku uluhiyah palebah dieu mah angin nyaeta zatna Allah subhanahu wa ta'ala. Tegasna Rabbul alamin anu nyiptakeun sakabeh alam semesta. Gitu. Taeta anu kasifatan ku sifat uluhiyah. Jadi lamun misalna masih kene butuh kanu sejen berarti encan kasifatan ku sifat uluhiyah ngan ngaku unggul seperti saha aya pangeran anu ngaku jadi pangeran Firaun di antarana hanya ngaku unggul. Tapi anu lain anu utamanya, tapi anu memang benar-benar asli mah anu benar-benar tulen jeung anu kudu kuirang diimani diyakini lewati Allah subhanahu wa ta'ala sanes anu sejenna. Saha anu nyieun sakabeh alam pertarosan daya sanes Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi aya mah dina kalimat ieu dina bahasa ieu aya semacam istilah tanya jawab. Termasuk di dieu ieu pertarosan karena aya ciri tanda. Saha anu ngadamel sakabeh alam dijawab ku urang sadaya Allah subhanahu wa ta'ala. Wungkul teu aya nu sanes, teu aya nu ngarencangan, teu aya nu ngabaturan, teu aya nu miluan mantuan sagala rupa. Sugan ieu mah mantuan langit ieu langitna, nu ieu mantuan ieu bumina, nu ieu mantuan ieu lautanana, nu ieu mantuan ieu gunungna, teu aya. Allah subhanahu wa ta'ala wungkul anu ngadamel alam semesta. Setik ieu masih
urang kudu diyakini alam teh ayana anyar. Sebab selain di Gusti Allah eta anyar. Faktor yakinan bil fuadi wadzini bihadasil alami ba'dal adami. Al-Imam Ibnu Ruslan menyebutkan itu. Faktor yakinan bil fuadi wadzini. Faktor teh ceuk urang hati orang harus memutuskan yakin bahwa alam semesta ieu teh anyar. Sebab asalna ieu alam semesta teh teu aya. Jadi teu aya kumaha nya dituna ti mimitina geus aya alam semesta. Berarti lamun aya alam semesta ieu ti barang memeh aya jelema dan lain sebagainya bisa diartikan aya dua makhluk, aya makhluk anu leuwih ti heula atau aya makhluk dadamelan Gusti Allah ayana miheulaan Gusti Allah mustahil. Da ayana makhluk ieu teh diayakeunana ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Henteu aya anu nyakutuan ka Allah Subhanahu wa taala. Da ieu teu aya nu ngarencangan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumaha cenah ari tangtuna jenengan anu nyieun ieu teh nyieun sakabeh alam teh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada pertanyaan itu ke urang mah mungkin tidak sulitnya menjawab karena sudah banyak informasi baik dari Al-Qur'an, baik dari Al-Hadis, baik dari keterangan para ulama. Saha nu ngadamel alam semesta ieu teh langsung dijawab Allah Subhanahu wa taala. Karena tileuti geus diajarkeun arkanul iman sittatun. Antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhirihi wa yaumil akhirihi wa biqadarihi khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Geus diajarkeun urang mah tiba lagi rukun iman aya genep hiji iman ka Allah, iman dua iman ka malaikat, tilu iman kana kitab anu diturunkeun ku Gusti Allah, opat iman ka Rasul Allah, lima iman kana poe kiamat, genep iman kana qada jeung qadar. Geus diajarkeun urang mah tiba heula. Jadi begitu ditanya saha tu ngadamel maneh teh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika pada masa di mana terhentina atau terputusnya para nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada jeda belum diutusnya nabi lagi. Nah, orang-orang yang hidup pada masa itu tidak tahu karena memang tidak ada informasi. Disebutnya eta manusia atau orang-orang tersebut hidup pada zaman fatroh. Zaman fatroh itu zaman kekosongan. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang diutus. Itunya. Jadi ada jerok di mana ngaji aja. Itu ya orang ngalap berkah kan gitu. Jadi pertanyaan ketika muncul pertanyaan satu nu jadi tantu bahwa anu ada alam semesta ieu teh Allah Subhanahu wa taala. Di mana mimitina? Urang teh geuning make nyaho kitu ti indung bapa urang. Kan gitu bener. Urang mah ti indung bapa, urang ti guru-guru urang. Nah, ketika eta tauna dari indung bapa urang belum muncul dari hati urang, berarti urang gimana masih kena taklid. Itu karena kita belum menggali dalil secara sendiri. Tidak seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mencari. Ketika malam tiba melihat bulan, melihat bintang, oh mungkin inikah Tuhanku. Tapi ketika siang datang, bulan hilang, malam hilang, datang siang, kemudian muncul matahari, mungkin inikah Tuhanku karena ini lebih besar, cahayanya luar biasa, bisa menerangi setiap penjuru, setiap pelosok, setiap inci bumi ini dengan cahaya. Tapi ternyata tidak ditemukan. Nah, orang mah kan tidak sampai ke sana. Itu ketika orang ditanyakan, mana Islam di sana? Ati babah heula, lain ti Cina heula, ti babah heula, babahna lain babah Cina. Orang di Islam di baheula, tapi tentu orang mah melalui kaul ulama, melalui lisan kalamna inung bapa urang. Nah, jadi lamun ketika orang mengabaikan orang-orang yang
pernah memberikan informasi ketuhanan, siapa Tuhan orang, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka wa ma dinuka. Orang abai terhadap orang-orang yang dulu pernah menyampaikan itu ke orang, bisa kawalan hirup orang di alam dunia. Kenapa? Karena orang telah abai kepada orang-orang yang dulu sangat berjasa, sehingga kita dijadikan manusia yang memiliki harkat, derajat, martabat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa ada peran besar orang-orang yang telah memberikan ilmu ke orang, kita tidak akan menjadi siapa-siapa dan kita akan terpuruk jatuh di bawah kehinaan. Jelas Allah mengingatkan ke orang, mengingatkan dina Quran, nyebatkan dina Quran itu ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia ketika tidak memiliki ilmu itu setara sejajar dengan hewan, dengan binatang. Bal hum adall, bahkan lebih rendah daripada hewan binatang. Apa yang membedakan sehingga kita lebih tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itulah menjadi kunci utama bahwa manusia menjadi manusia yang sempurna, manusia yang diberikan derajat martabat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya orang yang beriman dan tentu orang yang memiliki ilmu. Karena imannya tanpa didasari dengan ilmu, imannya tidak akan ada nilai, karena tidak ada ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tapi tidak dengan ilmu, tidak ada ilmu yang dia miliki, maka amalnya ditolak. Amalnya ditolak. Aksesnya tertutup. Maka pentingnya ilmu kecil luar biasa. Karena sebuah amal bisa menjadi lurus, bisa menjadi sebuah amalan jika disertai dengan ilmu. Naon ilmu dina sebuah amalan diantawisna saur Kangjeng Rasul, innamal a'malu bin niat. Sakumaha dina ungir kamari bahwa sempurnana ilmu adalah dengan niat. Dalam fikih diatur kapan niat itu diucapkan atau dibaca oleh hati, dilaksanakan atau dikertepkeun ku hati urang. Dina fikih disebutkeun fasohihin niyata qoblal amali wa biha makrunatan bil awal. Niat itu di awal. Fasohihin niyata bil awali makrunatan biha bil awali. Jadi niat itu disampaikan atau dibacakan ketika di awal, seperti takbiratul ihram dibarengan ku niat. Wudu oge dibarengan ku niat. Lamun orang niatnya lurus, bertahan, istiqomah sampai selesai niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in tadum hatta balagot akhirah hudda sawaba kamilan bil akhirah. Seandainya niat orang lurus terus sampai selesai, entong wakan ningali amalan nu sejen hari ini, malam ini orang kumpul di dia, niatnya terus lempeng, niatnya tolak ilmu, niatnya orang hayang menang karidaan Allah sampai selesai acara, sampai selesai pengajian, hudda sawaba kamilan bil akhirah. Maka hasil pahala anu sempurna ke di akhirat. Ceuk saha? Lain ceuk simkuring. Saur Syekh Ibnu Ruslan anu ngarang sebuah kitab Subad Nazom Jubad anu seueur betna jumlahna hampir 1000 page. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan orang senantiasa istiqomah meluruskan niat dari awal sampai akhir. Nah ya tadi teh jenengan Allah Subhanahu wa Ta'ala orang terang bisa ya tante, apakah tina akal orang teu mungkin.
akal oke lamun teu aya ujug-ujug moal bisa urang ujug-ujug akal nyebutkeun ieu teh Gusti Allah lamun teu aya informasi bisi aya dijebatkeun di mana cenah buktina nah bebenangan tina dalil akal urang nyaho anu nyiptakeun alam semesta ieu teh itu Gusti Allah Subhanahu wa taala sanes di mana atuh anu nyieun ieu sakabeh alam eta teu bisa jadi tina dalil akal lain tina dalil akal di mana di para nabi di para rasul karena dalil akal mah ngan tina netepkeun kana sanyanyana ieu sakabeh alam teh aya anu nyieun aya akal mah oh ieu teh moal ujug-ujug aya lamun eueuh nu nyieun ta pertanyaanna saha nu nyieunna nyaho we urang ngaranna anu nyieun ieu teh Gusti Allah ti saha ta nyahona anu ngadamel ieu alam semesta teh ti para nabi para rasul apakah urang langsung menerima nanti para nabi para rasul ti saha ti para ulama anu menyampaikan ka urang minta kacida gede jasana guru-guru urang sadayana khususna komo anu parantos pupus dan ilmu yang dibawa oleh mereka para ulama yang sudah pupus itu lebih banyak dibandingkan yang ditinggalkan maka ketika kiamat sudah dekat ulama-ulama ahli zuhud, ahli fikih, ulama-ulama ahli tauhid itu akan meninggalkan alam semesta ini terlebih dahulu karena nanti di akhir zaman akan banyak orang-orang yang banyak menghafal Quran, banyak membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak memberi dampak apapun. Ini salah satu tanda-tanda kiamat sudah dekat. Ya mudah-mudahan orang sadayana walaupun seayat, 2 ayat, tapi bisa memaknai, mengaplikasikan anak dalam kehidupan orang sapope. Tentu harus sesuai atau dibimbing oleh yang memang mengerti, paham apa makna kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Ya intina orang uningan teh si hore numutkeun keterangan di dieu terangna Gusti Allah teh sanes dina akal pikiran urang. Da pasti urang ina nanyakeun ti saha ieu teh ti saha sehingga informasi itu semakin luas, semakin banyak informasi nu katapi urang. Oh, ieu teh ti para nabi, ti para rasul. Ada orang yang langsung menerima hal tersebut, ada orang yang tetap menolak walaupun sudah diinformasikan, diberitahu bahwa yang menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya, dengan segala kandungan yang ada di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hanya sebatas tahu, ada yang terus setelah tahu terus kemudian iman. Eta nu mahalna iman. Karena Yahudi, Nasrani ke ahli kitab bukan tidak tahu. Itu ada nyiptakeun alam semesta teh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah tertulis di dalam kitabnya akan lahir seorang nabi min ba'dihi ismuhu Ahmad. Dina kitab dina Quran di ayat bahwa akan lahir seorang nabi anu jenenganna Ahmad nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka teu iman. Malah kaditu nama diterangkeun bahwa Gusti Allah teh malah nuding Gusti Allah teh ngagaduhan putra anu ngaranna Uzair. Eta Yahudi nuding ka Gusti Allah teh ngagaduhan putra ngaranna Uzair. Teras malaikat teh eta teh putra putri-putrina Gusti Allah. Iya luar biasanya tudingan keji terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal Gusti Allah sakumaha urang anu sok maca dina surat Al-Ikhlas lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Gusti Allah mah henteu ngalahirkeun oge teu dilahirkeun. Ieu can saparapatna ieu salembar. Itu karena memang orang diantawisna aya anu disejak itu dina setiap wengi rebo teh urang mau sholawat oge anu sanesa ngintunan hadiah gitu ya mudah-mudahan sanaos bari nembe sakitu mudah-mudahan aya manfaat barokah kanggo urang sadayana terutama karena memang ieu mah sanana deukeut gitu
sadana deket di mana di Cicurug gitunya ieu kitabna ieu anu ngaranna ge gitunya seorang ulama anu makbarohna aya di Cicurug anu jenenganna Kiai Haji Raden Muhammad Hasan Basri bin Abdillah bin Sumabraja bin Sumadi Praja bin Wiramanggala bin Wiradi Manggala bin Raden Arya Wiratanudatar Cibundul bin Raden Arya Wangsa Gofarana Sagalahiran Subang. Ieu silsilah Mama Hasan Basri bin Abdillah upami Kacikundo lebih ka Kacikundo. Itunya dina riwayatna. Ya insyaallah mungkin kanggo doa panjang umur kurang lajeng deui sagitulah. Wallahu